Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Asbabut tayammumi ari pirang-pirang sabab anu ngameunangkeun kana tayammum. Salah satun eta aya 3. Faqdul ma'i tegesna kahiji henteu aya cai, wal maridu jeung kaduana gering, wal ihtiyaju jeung katiluna narima butuh ilaihi kana itu ma'in, li atsyi hayawanin karena dahagana hayawan, muhtaromin anu dimuliakeun itu hayawan. Ghairul muhtaromi ari hayawan anu henteu dimuliakeun sittatun eta aya 6. Tarikus sholati tegesna kahiji jalma anu tinggal salat, wazanil muhsanu jeung kaduana jalma anu zina muhson, wal murtadu jeung katiluna jalma anu murtad, wal kafiru jeung kaopatna kafir, al harabiyu anu bangsa ngamusuh itu kafir, wal kalbul aquru jeung kalimana anjing anu galak, wal khinziru jeung kagenepna bagong. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Syurutut tayammumi ari pirang-pirang syaratna tayammum. Asyaratun eta aya 10. Ayakuna tegesna kahiji yen kabuktian itu tayammum biturobin eta tetep kalawan taneuh. Wa ayakuna jeung kaduana yen kabuktian naon at-turabu taneuhna tahiron eta anu suci. Wa alayakuna jeung katiluna yen henteu kabuktian itu turab musta'malan eta musta'mal. Tegesna urut dipake, maksud nama urut dipake ngaleungitkeun hadas jeung nyucikeun najis. Wa la yukhalito jeung kaopatna yen henteu nyampuran hu kana itu turab naon daqiqun tipung wa nahwuhu atawa umpamana itu dakik. Jadi wau bimana au. Wa ayaksida jeung kalimatna yen ngamaksud si mutayammim hu kana tayammum. Wa ayyam saha jeung kagenepna yen ngusap si mutayammim wajhahu kana beungeutna mutayammim, wa yadaihi jeung kana dua leungeunna mutayammim bidarbataini kalawan dua teulan atawa dua cokotan. Wa ayyuzila jeung katujuhna yen ngaleungitkeun si mutayammim an najasata kana najis awalan dina mimitina atawa dina memeh tayammum. Wa ayajtahida jeung kadalapana yen ati-ati si mutayammim fil qiblati dina arah kiblat qoblahu dina samemehna tayammum. Wa iyakuna jeung kasalapana yen kabuktian naon at-tayammumu tayammumna ba'da dukhulil waqti eta tetep dirasa ba'da manjing atawa asupna waktu. Wa iya tayammama jeung kasapuluhna yen tayammum itu si mutayammim likulli farodin pikeun saban-saban salat fardu. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Furudut tayammumi ari pirang-pirang fardu na tayammum khamsatun eta aya 5. Al awalu ari nu kahijina naqlut turabi eta mindahkeun taneuh. Asani ari nu kaduana an-niyatu eta niat. Asalisu ari nu katiluna mashul wajhi eta ngusap beungeut. Ar-rabi'u ari nu kaopatna mashul yadaini eta ngusap leungeun 2. Ilal mirfaqaini nepi ka sikuna duanana atawa ieu teh dibahasakeun ila bimakna ma'a sarta sikuna duanana. Al-khamisu ari nu kalimana at-tartibu eta tartib bainal mashataini di antara dua usapan. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Mubtilatut tayammumi ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana tayammum. Salah satun eta aya 3. Ma tegesna kahiji perkara abtola anu ngabatalkeun itu ma al wudu'a kana wudu. Waridatu jeung kaduana murtad, wa tawahumul ma'i jeung katiluna nyangka ayana cai, in tayammama lamun tayammum itu si mutayammim lifaqdihi karena henteu ayana itu ma'in. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Alladzi anu yathuru anu jadi suci itu ladzi minan najasati tina pirang-pirang najis salasun eta aya 3. Al khamru tegesna kahiji arak idza takhallalat di mana-mana jadi cuka itu khamr binafsiha kalawan datiahna itu khamr. Wal jildul mayyitati jeung kaduana kulit bangke idza dubigo di mana-mana disamak itu jildun.
wama jeung katiluna perkara soro anu jadi itu emak hayawanan eta hayawan. Faslun ari ieu teh hiji fasal an-najasatu ari pirang-pirang najis salasun eta aya 3. Mughalladatun tegasna ka hiji najis mughalladah wa mukhaffafatun jeung kaduana najis mukhaffafah wa mutawassitatun jeung katiluna najis mutawassitah. Al mughalladatu ari najis mughalladah najasatul kalbi eta najis anjing wa khinziri jeung najis bagong wa fara'i ahadihima jeung najis turunan salah sahijina itu kalb jeung khinzir. Wal mukhaffafatu jeung ari najis muhaffafah baulus sobiyyi eta cikiihna budak lalaki alladzi anu lam yat'am anu acan ngadahar itu ladzi ghairul labani kana salianti cai susu. Walam yablug jeung teu acan nepi itu si ladzi al haulaini kana umur 2 tahun. Wal mutawassitatu jeung ari najis mutawassithah sairun najasati eta sasesana pirang-pirang najis. Faslun ari ieu teh hiji fasal al mughalladatu ari najis mughalladah tatuhuru eta jadi suci itu mughalladah bisa ba'i gosalatin kalawan 7 kumbahan. 7 pirang-pirang kumbahan. Ba'da izalati ainiha dina sabada ngaleungitkeun ain atawa datiyahna itu mughalladah. Yahdahunna ari salah sahijina itu sab'i gosalat biturobin eta tetep kalawan make tanah. Wal mukhaffafatu jeung ari najis mukhaffafah tatuhuru eta jadi suci itu mukhaffafah birasyil ma'i ku ngepretkeun cai alaiha kana itu mukhaffafah ma'al ghalabati sarta ngalindih wa izalati ainiha jeung sabada ngaleungitkeun ain atawa datiyahna itu mukhaffafah. Wal mutawassitatu jeung ari najis mutawassithah tan qasimu eta narima kabagi itu mutawassithah ala qismaini kana 2 bagian. Ainiyatin tegasna kahiji najis mutawassithah ainiyah wa hukmiyatin jeung kadua najis mutawassithah hukmiyah. Al ainiyatu ari najis mutawassithah ainiyah allati eta anu laha anu eta tetep kana itu lati naon. Laha anu eta tetep kana itu lati launun ari warna wariyahun jeung ambe wa ta'mun jeung rasa. Fala budda maka misti eta maujud min izalati launiha tina ngaleungitkeun warnana itu ainiyah wariyahiha jeung ambeuna ainiyah wa ta'miha jeung rasana ainiyah. Wal hukmiyatu jeung ari najis mutawassithah hukmiyah allati eta anu la launa anu henteu aya rupa eta maujud wala riha jeung teu aya ambe eta maujud wala ta'ma jeung teu aya rasa eta maujud. Yakfi nyukupkeun ka anjeun naon jariul ma'i ngaberjalankeunana cai atawa ngocorkeun cai alaiha kana itu hukmiyah. Faslun ari ieu teh hiji fasal aqbalul haidi ari pangsaeutikna zaman haid yaumun eta sapoe wa lailatun jeung sapeuting. Wa ghalibuhu jeung ari anu galibna itu haid situn eta 6 au sab'un atawa 7 poe. Wa aktsaruhu jeung ari kalolobaanana itu haid 15 eta 15 naonana yauman poena bila yaliha sarta pirang-pirang petinganana itu 15. Aqallu tuhri ari pangsaeutikna zaman suci bainal haidataini di antara 2 kali haid 15 eta 15 naonana yauman poena. Wa ghalibuhu jeung ari panggalibna itu tuhr arba'atun eta 4 wa isyruna jeung 20 naonana yauman poena. Wala hadda jeung teu aya batasanana eta maujud li aksarihi pikeun panglobana itu tuhr. Aqbalu nipasi ari pangsaeutikna zaman nipas majjatun eta sagejrotan wa ghalibuhu jeung ari anu galibna itu nipas arba'una eta 40 naonana yauman poena wa aktsaruhu jeung ari panglobana itu nipas situna eta 60 naonana yauman poena. Faslun ari ieu teh fasal a'dzarus sholati ari pirang-pirang panguduran salat isnani eta 2. An-naumu tegasna kahiji sare wan nisyanu jeung kaduana poho. Faslun ari ieu teh fasal syurutus sholati ari pirang-pirang syaratna salat samaniyatun eta aya 8. Taharatul hadatsaini tegasna kahiji suci tina hadas 2 wa taharatu jeung kaduana suci tina jeung kaduana suci anin najasati tina najis pisaubi dina pakaian
wal badani jeung dina badan wal makani jeung dina tempat. Wasatrul aurati jeung katiluna nutupan aurat, wastiqbalul kiblati jeung kaopatna madep ka kiblat, wa dukhulul waqti jeung kalimana asup waktu, wal ilmu jeung kagenepna nyaho bi fardiyatiha kana bangsa parduna salat, wa alla ya'taqida jeung katujuhna yen henteu nekadkeun itu si musolli si jalma fardhon kana hiji kafarduan min furudiha anu tetep tina pirang-pirang farduna salat sunnatan ditekadkeun kana sunat. Wajatinabul mubtilati jeung kadalapanna ngajauhan kana pirang-pirang perkara anu matak ngabatalkeun kana salat. Al ahdasu ari pirang-pirang hadas isnani eta aya 2. Asgharu tegasna hiji hadas leutik, wa akbaru jeung 2 hadas gede. Fal asgharu maka ari hadas leutik ma eta hadas atau perkara aujaba nu ngawajibkeun ma al wudu'a kana wudu. Wal akbaru jeung ari hadas gede ma eta perkara atawa hadas aujaba nu ngawajibkeun ma al gusla kana adus. Al auratu ari pirang-pirang aurat arbaun eta aya 4. Auratur rajuli tegasna hiji auratna lalaki mutlaqon berna mutlak, wal ammati jeung kaduana auratna ammat fi sholati dina salat, ma tegasna perkara baina surrati anu tetep ma di antara bujal war rukbati jeung tuur. Wa auratul hurrati jeung katiluna auratna awewe anu merdeka fi sholati dina salat. Jami'u badaniha tegasna sakabeh badana itu hurroh siwal wajhi anu salianti beungeut wal kafaini jeung dampal leungeun 2. Wa auratul hurrati jeung kaopatna auratna awewe wal ammati jeung auratna ammat. Maksudna hurroh awewe nu merdeka wal ammati jeung ammat. Ingdal ajanibi mungguh lalaki anu lain mahram. Jami'ul badani tegasna sakabeh badan. Wa ingda maharimiha jeung mungguh pirang-pirang mahramna itu hurroh ammat, wan nisa'i jeung pirang-pirang awewe ma tegasna perkara atawa tiasa dijadikeun hobarkeun ma eta perkara baina surrati nu tetep ma di antara bujal war rukbati jeung tuur. Faslun ari ieu teh hiji fasal arkanus sholati ari pirang-pirang rukun salat sab'ata asyara eta 17. Al awalu ari nu kahijina an-niyatu eta niat, ats-tsani ari nu kaduana takbiratul ihrami eta takbiratul ihram, as-salisu ari nu katiluna al-qiyamu eta nangtung alal qadiri ka jalma nu kaduga fil fardhi dina salat fardu. Ar-rabi'u ari nu kaopatna qiraatul Fatihati eta maca Fatihah. Al-khamisu ari nu kalimana ar-ruku'u eta ruku'. As-sadisu ari nu kagenepna tumakninatu eta tumakninah fihi dina itu ruku'. As-sabi'u ari nu katujuhna al-i'tidalu eta i'tidal. As-saminu ari nu kadalapanna at-tumakninatu eta tumakninah fihi dina i'tidal. At-tasi'u ari nu kasalapana as-sujudu eta sujud marrataini kalawan 2 kali. Al-asyiru ari nu kasapuluhna at-tumakninatu eta tumakninah fihi dina itu sujud. Al-hadi asyara ari anu kasabelasna al-julusu eta diuk baina sajdataini di antara 2 sujud. As-sani asyara ari nu ka-12na at-tumakninatu eta tumakninah fihi dina itu julus. As-salisa asyara ari nu ka-13na at-tasyahudul akhiru eta tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara ari nu ka-14na al-qu'udu eta diuk fihi dina itu tasyahud akhir. Al-khamisa asyara ari nu ka-15na as-shalatu eta maca sholawat ala nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dina itu julus qu'ud punten dina itu qu'ud. As-sadisa asyara anu kagenep ari anu kagenep belasna assalamu eta uluk salam. As-sabi'a asyara ari anu ka-17na at-tartibu eta tartib. Faslun ari eta hiji fasal an-niyatu ari niat salah sudarajatin eta 3 pirang-pirang tingkat. Ingkanat lamun bukti naon as-salatu salatna fardhon eta fardu wajaba tah wajib naon qasdul fi'li ngamaksud migawe wa ta'yinu jeung nangtukeun wal fardiyatu jeung ngalirik bangsa fardu. Wa ingkana jeung lamun bukti itu salat nafilatan eta salat sunat muaqqatatan nu di waktu-waktu karotibatin sapertikeun salat rawatib au dzati sababin atawa salat nu ngabogaan sabab. Wajabat wajib non qasdul fi'li ngamaksud migawe wa ta'yinu jeung nangtukeun. Wa ingkanat jeung lamun bukti itu salat nafilatan eta salat sunat mutlaqon anu mutlak
Wajabata wajib non qasdul fi'li ngamaksud migawe pakot tungkul. Al fi'lu ari pagawean usolli eta lafad usolli wa ta'yinu jeung ari nangtukeun ad-duhron eta lafad duhr au asron tawa lafad asru. Wal fardiyatu jeung ari bangsa fardu fardon eta lafad fardu tawa fardon. Faslun ari eta hiji fasal. Surutu takbiratul ihrami ari pirang-pirang syaratna takbiratul ihram sittata asyara eta aya 16. Antaqwa tegasna kahiji yen tumiba itu takbiratul ihram halatal qiyami dina tingkah nangtung fil fardhi dina salat fardu. Wa antakuna jeung yen atawa jeung kaduana yen kabuktian itu takbiratul ihram bil arabiyyati eta tetep kalawan bahasa Arab. Wa antakuna jeung katiluna yen kabuktian takbiratul ihram bilafdil jalalati eta tetep kalawan lafad Allah. Wa bilafdi akbar jeung kalawan lafad akbar. Wa tartibu jeung kalimatna tartib baina lafdhaini di antara dua lafad. Wa alla yumidda jeung kagenepna yen henteu manjangkeun si jalma hamzatal jalalati kana hamzahna lafad Allah. Wa adamu maddi ba'i akbar jeung katujuhna henteu meunang manjangkeun ba'na lafad akbar. Wa la yushaddida jeung kadalapanna yen henteu nasydidan si jalma al ba'a kana ba. Wa alla yazida jeung kasalapanna yen henteu nambahan si jalma wawan kana huruf waw sakinatan anu sukun wa au mutaharrikatan atawa anu diharakatan au mutaharrokatan atau nu diharakatan bainal kalimataini dina antara dua kalimah. Wa alla yazida jeung kasapuluhna yen henteu nambahan si jalma wawan kana huruf waw qoblal jalalati dina samemeh lafad Allah. Wa alla yakifa jeung kasabelasna yen henteu eureun si jalma baina kalimatayit takbiri di antara dua kalimat takbiratul ihram waqfatan kalawan eureun tawilatan nu panjang itu waqfah. Wala qasiratan jeung eureun anu pondok atau nu sakedeung. Wa la yusmi'a jeung ka-12na yen henteu wa la yusmi'a jeung ka-12na yen meredenge si jalma nafsahu kana dirina si jalma jami'a hurufiha kana sakabeh pirang-pirang hurufna itu takbiratul ihram. Wa dukhulul waqti jeung ka-13na manjing waktu fil muaqqati dina salat nu di waktu-waktu. Wa iqa'uha jeung ka-14na nibakeunna takbiratul ihram halal istiqbali dina tingkah madep ka kiblat. Wa alla yukhilla jeung ka-15na ien henteu ngaruksak si jalma biharfin kana hiji huruf min hurufian nu tetep tina pirang-pirang hurufna takbiratul ihram. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi jeung ka-16na ngahirkeun takbiratul ihramna ma'mum an takbiratil imami atawa mandeurikeun tina takbiratul ihramna si imam. Kantun faslun syurutul fatihati cekap wallahu a'lam bissawab.